budak-budak nu bisa dianalkeun. Mah hayu para laki jadi araran teh buat sakieu teh. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ada lihat ting saya kurang-kurang dia haus kita tadi. Wah, dia teh aya Pak RT ka imah heula. Abi teh ngobrol heula mantak lila ka dia teh. Nawarkeun bibit jingjing. Jengjing? Nya. Tah, kumaha ieu teh amun ku urang di pelakan jingjing tah? Heuh, ade juga nama ieu nya. Ade nya. Cing aya nama kieu ieu. Kan orang sakieu nya Nya. pangitungkeun. Lamun dijenggingan ieu sabaraha tangkaleun ieu kira-kira? Tah. Jarakna rek sakumaha jingjing teh? Tong make jarak. Jengjing we kabeh jengjing. Nya, pan sakieu teh rek kuat rek di pelakan jingjing kabeh pan tadi teh. Heeh. Pan make jarak tah. Jarakna rek sakumaha mantak are kumaha dihitungna teh amun jarak atuh. Teu nanaon teu make jarak ke ieu reungekeun. Jengjing we kabeh. Da moal nanaon batur oge nu melak jengjing teu make jarak. Nya kieu wa tah. Misalkan ieu teh jengjingnya, ieu teh jengjing pan ieu teh jarakna sakumaha kitu. Tong make jarak. Ieu jengjing we kabeh teu make jarak tong. Heureun-heureun. Nya ieu jengjing tah. Ja, kan make jarak eta teh ukuran. Tuh orang tinggal iteun wadadang kamari teu make jarak teu make teh. Jengjing we kabeh. Ari maneh ngalieu teh terus teh omang teh kakolot teh. Ari si Uwa kalah ngamak atuh. Tong make jarak teh. Maksud abi teh kieu wa tah. Jengjing teh jarakna rek sabaraha meter gitu. Eta nu diaranan jarak teh gitu. Oh, maksudnya teh jarak jauh. Nya lain batang jarak. Padaan mah deh, radan. Salam. Aja, kopi hiji. Kopi naon aja? Boleh. Lagi kaina? Ya. Atur dong, langsung nak. Man, bager budak teh. Sebelah mana, Bang? Oh, sebelahnya. Bang, sebelah mana? Bang, sebelah mana? Elah, itu suka eueuh. Mana tanya? Heeh. Di budak itu bere-bere duit 50.000. Teknik nekelek. Ari si aya kunaon culang cileung juga bangsa we penasaran. Ya, aya naon? Gandeng. Nah, Itu aya si Solihin ngajak musuh. Bejakeun mau nanyakeun ayah. Ayah mah eueuh ka kelurahan di dinya. nah. Tong beja-beja. Salam. Si bapana aya Si bapak mah eueuh keur ka ditu, keur ka kelurahan. kelurahan. Oh nya tuh bunya ke amun si bapak datang pangbejakeun itu di tungguan Rangda itu di Jongko. Hah? Randa? Nya. Mangke urang bejakeun atuh. Emang enak dikerjain. Aya. Balik. Oh, ayeuna mah ka Randa. Aya di ka Randa ayeuna mah. Itu mah bohong. Solihin mah bohong. Mama Watama. Oh, rek bunuh diri orang udah yuk. Ayo. Naon kadarieu? Naon atuh maneh? Arek modal. Jualnya. Arek bunuh diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bu, ini ada data dari kantor PLN kalau Ibu sudah telat 1 bulan. Hah? Kok PLN tahu kalau saya telat 1 bulan? Karena ini sudah ada catatannya Bu di kantor PLN. Ada catatannya juga di PLN. Iya. Ntar dulu saya bilang dulu sama suami dulu. Ya, kenapa bisa tahu PLN kalau saya telat 1 bulan? Hah? Siapa? Ya nggak tahu. Coba lihat. Kenapa PLN bisa tahu kalau istri saya telat 1 bulan? Sabar. Kalau pengen nama Bapak saya hapus dari kantor, Bapak bayar dulu sama saya. Kalau saya tidak mau bayar, kenapa? Ya terpaksa punya Bapak saya potong. Kalau punya saya dipotong, gimana nanti tempur sama istri saya?
Ya tidak tahu, suruh istri bapak pakai Uber saja.